Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi ajeng mantan raini, abi ti kelas 12 di PS5. Abi di dieu bade nampilkeun monolog anu judulna Ngeunteun. Ih, geus puncenis deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta anu teu bisa dibobodo teh. Jerawat. Ih, ini bareng kieu. Pencet gitu. Ah, sin perih. Antep wae asa ngagokan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun tepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna mudag cahaya anu somorot tina soca anjeun akang. Mah. Iya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalah ka enin nini kuring. Naon deui nya nu ciga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk jika kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah alabah awal jigana ngalah ka bapa malah lebah lempang mah kecih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti api kuring. Cenah eta oge da kuring mah can kungsi tepang anjeunna kabojongantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Alah beuki ngalobaan ambuing. Oh ka hati ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyuk, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu lebat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya nuhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun teh moal dikotoran, moal digeugeuleuf, mugi Gusti ngapingajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur ngeujeuhna bungah. Cinta mekar dina dada jeung jarawat anu melentung dina pipi. Beuh gerak ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keur sirna ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insyaallah ieu jarawat beuki asap, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna akang aya di mana? Sakitu anu kapihatur kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata oke gitu.